Duh, bako ya. Nya. Mana juga nak gitu. Ini bako aduh. Hei, naon eta? Ngabak kok. Wah, bako jeung naon? Yang ubar teh. Yang ubar? Ulah ala ye. Lamun rek ulah ala, urang hayang bebeja kana bogana. Hah? Ulah bukan lagi bae. Papan abah nu bogana teh? Abah. Heeh. Sekedar nu abah. Abah ye teh ieu pibahaneun ye. Bapak teh pibahaneun kena jalah hiji teh jadi 1000 ieu teh. Tetap lamun urang bebeja, heuh? MTJ ya. Ulah. Cenah ieu cenah jadi ieu. Tah tinggal tah tuh. Ieu teh hiji, ieu teh bakal jadi 1000. Lamun urang aya kahayangnya bebeja dibikeun ku abah oge. Nah, bebeja enak. Wah, enak mental tuh. Bebeja kapan dari anak. Heeh, baiklah. Baiklah. Isuk dewe cenah kolot heula. Kop ngalah lah. Jong. Da kudu beja heula, abah mah ngoret ngan istilahna kudu beja mah kop lah, abah mah bebas gitu.